عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الطالب الباعث الوارث الملك السالم عالم الكائن والبين والزين الدائب يسبحه اللافل والبائن والطار والغارب ويعد ضمن جامد والدائب يضرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi amarna bid-du'a wa wa'ada bil ijabah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. War-Rahmanul Qudusul Ba'isul Muqtadir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bijudika ya Allah ajib li bida'wati fa ya rabbi alhimni uluman tafadalat. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wakrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wahassin akhlaqana bil hilmi wasahil alaina abwaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah salawat wassalam ala Rasulillah. Panghulung kalbu pangjembar mana puji anu jadi penghias hati, puja anu jadi penghias rasa. Kalimat tawud anu jadi munggaran pangjejer ucap jadi pahu panyelindung lagu. Tameng dada anu tohaga ngabendung nafsu anu ngaberung panyinglar setan anu sumbarang bah. Anu ngancik dina diri anu sok mawa sirik pidik iri dengki temahna mantap melek megenek dina kolbu. Bismillah serta hamdalah nu jadi wiwitan mangrupa lawang carita sejati nitipkeun diri nyangsangkeun rasa ka Allah azza wa jalla. Tegakantun salawat miwasalamna mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun dikucurkeun tur dikecerkeun kajungjunan alam pahlawan reformasi Islam sedunia. Ikap dia bukan Superman melainkan dia bukan satria baja hitam, tapi dia baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun kasadayana keluargina ka para sahabat, para tabi'in, itba'u tabi'in. Balah mandar dugikeun ka urang sadayana selaku umatna anu turut tumurut kana ajaran mandena pamudah-mudahan jaga di yaumul qiyamah urang sadayana kenging syafaatul udmati mandena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ju'ama, para asatid wal asatidah.
anu teu tiasa disebatkeun ku jisim kuring hiji-hijina anu nampak hadir dina ieu waktos alladzi lam yudkar ismuhum. Namun insyaallah moal ngirangan rasa hormat jisim kuring kamaranteuna. Teka gantun Sohibul Awqat penata waktu penata acara MC protokol namina anu parantos masian waktos ka jisim kuring ngiring cumarios dina ieu waktos. Sahibul Bait pangersa Bang Haji Sinarang Sakulawargi anu ka jisim kuring dipika hormat. Teka gantun para bapak-bapak miwah para ibu sadayana, para murangkali santriawan santriawati, para pemuda para pemudi anu nampak hadir dina ieu waktos. Mudah-mudahan riungan urang sadayana dina wengian Jumat ieu naon rupi pamaksadan, naon rupi cita-cita aya dina qabul ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bertepatan waktu menunjukkan jam 9:30. Simkuring walami-lami teuing ngisi dina ieu acara ieu mahfil barkah. Alhamdulillah ngiring bingah kersana pangersa Bapak Haji Beni Sakulawargi dina ieu waktos nandakeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi mantena bade nembongkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna putra ku anjeun kalayan beres syukuran akikahan. Urang doakeun ku urang sadayana ieu murang kali anu parantos diakekahan sing ngajantenkeun murang kali anu soleh. Amin. Murang kali anu waladun sabiqun, murang kali anu tiasa ngaluhuran darajat martabat anu janten ibu ramana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, wayana menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantai-antai, poe anu patele-tele, penting anu teu cicing disusul kuburang dipapak kubula gentosna taun ka taun teu karasa ku urang sadayana kusabab urang betah hirup di alam dunia. Urang cocokkeun muktadol halkeun ceuk paribahasa mah munasabahkeun jeung kakuduan ieu acara. Nembe dibahas ku pengersa Sahibul Bait, pengersa Bang Haji atanapi ku MC protokol, bahkan ngajadikeun bubuka carita ku jisim kuring ieu acara teh bubuka kana nembongkeun rasa syukur ka Allah ku walimatul akikah. Hadirin rahimakumullah, manusia hirup di alam dunia ieu sadaajan jisim kuring ngabahas tentang perkawis akikah. Manusia hidup di alam dunia ieu bakal ngalaman 5 episode. Cik urang judulan dina ieu penting dina ieu wengi, mudah-mudahan we mulang dina ieu pangaosan teh urang sadayana apal-apal judul atau mulang di pangajian teh. Naon margina hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang geus zaman kiwari mah zaman kiwari hadirin rahimakumullah, ngitung-ngitung pengajian teh geus kumaha ramena eta teh. Kadang-kadang sok nanyakeun heula di mana cenah ieu teh nu ngajina urang mana rame teu. Kadang-kadang kan geus zaman kiwari mah geus nanyakeun heula, geus nanyakeun teh heula rame teu nu ngajina. Ya, tah ayeuna mah urang judulan dina ieu wengi manusia hirup di alam dunia ieu bakal ngalaman 5 episode. 5 zaman. Mana nomor kahijina hadirin rahimakumullah, manusia hidup di alam dunia ieu bakal ngalaman zaman anu kahiji disebutkeun zaman labun. Naon zaman labun teh? Zaman labun teh kalau waktu nami kubrang-kurang kali ke alam dunia, nami mengenal alam dunia hiji zaman labun. Nomor kedua eta urang kali bakal ngabadagan bakal ngalaman zaman anu nomor kedua naon zaman lahun.
Nomor katilu eta murangkali bakal ngabadagan deui bakal ngalaman zaman anu nomor katilu nyaeta zaman tazayun. Nomor kaopat eta murangkali bakal ngabadagan deui maka gentos zaman anu tadina tina zaman tazayun bakal genti kana zaman takasur. Zaman terakhir hadirin rahimakumullah sadayana jalma bakal ngalaman 5 zaman anu terakhir naon zaman tahajud. Ngaji diajar serius makin nunutan kan. Dasieureum kuring lamun keur di pamung ajut-ajutan ieu teh. Ngan pedawi si kula sieun ti kujubur ajut-ajutan teh. Genda orang ngaji ya hadirin rahimakumullah. Nomor kahiji jalma ngalaman hidup di alam dunia ieu bakal ngalaman zaman labun. Naon zaman labun? Neme mengenal alam dunia. Anu kawitna eta jalmi teh ti alam arwah. Ti alam arwah dialihkeun ka mana? Ka alam rahim. Tah. Ti alam arwah teras dialihkan ke mana? Ke alam rahim patuangan anu janten ibu iraha dawuhan Kangjeng Rasul meningakeun inna ahadakum yuzmau khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Proses kejadian manusia kalau waktu cai mani lebat kana rahim anu janten ibuna 40 dinten 40 wengi anu tadina jadi cimani dijadikeun ku Allah getih kimpal heula kan lamina 40 dinten 40 wengi dijadikeun deui ku Allah daging kimpal 40 dinten 40 wengi geus dijadikeun ku Allah ayeuna daging kimpal name geus nincak eta cabang bayi ayatina patuangan anu janten ibuna lamina 4 sasi 4 bulan teh neme wayu baru Allah marentah ka malaikat supaya niup patuangan cabang bayi anu ayatina patuangan ibuna dipasihan roh matakan 4 bulan lamina dina aya patuangan anu janten ibuna neme dipasihan roh mata kowe sok aya euceuk urang ngariung naon 4 bulanan naon teh 4 bulanan teh 4 bulanan teh kang syukuran kalau waktu sekurang kali tos dipasihan roh ku Allah subhanahu wa ta'ala urang gancangkeun sate bisi ti ismat teh sanggeus 4 bulan hadirin rahimakumullah nah cukup 4 bulan dengan galibna 8 bulan cicing tina patuangan anu janten ibuna tina umur 4 bulan kang dininya geus loba anu karasa geus loba ayeuna pika hayang nu pika aneuheun eusim kuring ge kang ayeuna doana pun bojo teh 7 bulan nincak kakadungan 7 bulan anu katilu kang lain nu kahiji kade matak tatangga mariweuh kamari teh kang si ustaz cenah penting jarang aya kan anak kandei gitu cenah ustaz teh usaha tara ari anak deres cenah kan jeung simkuring teh simkuring mah teu kabujang ayeuna penting beurang ge pan ebab kodo atuh kan batak doana mudah-mudahan ya simkuring ayeuna nuju ka kandungan pun bojo 7 sasi doana ti urang dieu sing lungsul langsar amin ya Allah ya rabbal alamin. Geus umur 4 bulan kekandungan pangdirinya geus loba nu karasa kang disebutkeun teh naon cek urang Cibereu mah naon nyi irang geuningan rupa-rupan kahayangna teh kang ararane geuningannya tengah penting jumplang jempling batur keur sararepan ngeuing keur jadi salakit teh kang udah aya naon mere teh nek sararepel pan kitu geuningan heuh kunaon teh maneh teh heuh pan kahayang teh sakaeut tinggalkan teuing teh dasar rembel itu para hayang naon lamun hayang mangah atah urang neangan mun urang maot aya di pahaji di dieu ulah ari maot maka hayang naon ieu teh teuing da kahayang teh geuning
cantelong teh geuningan kang hampura ieu teh cenah abdi teh hayang paistai ucing cenah kepan kang hayang teh geuningan sakaingan baik ayeuna lamun teu dilaksanakeun bandalina teh sok lamun teu dilaksanakeun ke budakna ngelai pan sieun kang buka ada ngelai mah geuningan padahal rek teu ngelai kumaha buntu can aya ngomong can bisa ke budak di pagawean teh ngelai beunang tapi urang sieun da ka ayeuna maksakeun eta nu jadi salakina pungah peuting tungtang tingting neangan tai ucing geus beunang tai ucing dibungkus ku daun geus dibungkus ku daun terus diseupan geus asak dibikeun keur jadi pamajikanana neng sia tah pais tai ucing teh kumaha ceuk pamajikanna Kang akang hampura hayang sote tadi enopek bedaan ku akang euy sadoa aya sakainget bae sia ceuk Kang kamari mah aya tetangga keur kakandungan teh Kang teu kaot ningali anu botak hampura nya ieu mah kisah nyata aja Kang aya anu botak teu kaot ayeuna ningali anu botak teh yang uneke cenah hawana coba lamun nyerang kitu riweuh teh Kang teu kamari makan anyar kene cenah ayeuna teh hayang nyocol sangu ayeuna kana sira ustad pajarkeun teh barokah cenah riweuh deui wae kahayangan teh Kang teu panu kitu mah geus sok sakainget kahayangan teh nya nijak 8 bulan name didinya gubrag-gurang kali ke alam dunia galibna 8 bulan tah murang kali karek magubrak ke alam dunia didinya saur ulama name disebut zaman labun naon zaman labun teh anu tadi aya tina patulungan anu janten ibuna karek mah murang ke alam dunia karek mah mengenal alam dunia di anti-anti itu teh Kang kurang kali kubrak ke alam dunia teh sudah percaya tanyakeun ke pamajikan teh omong geus nincak 8 bulan batur geus lahir manehna encan pan riweuh teh pariksa geuningan kabidan tumpah maseuring pariksa teh kabidan mabidan ibu bidan cik coba pang pariksakeun pan ieu abdi teh geus nincak pulana pariksa ke bidan ceuk bidan dibangkirkan neng geulis ulah hariwang ulah timbang isuk pageta 3 poe deui ieu budak bakal lahir ke alam dunia jika ngadenge ceuk bidan 3 poe deui ieu budak bakal lahir ke alam dunia kumaha nu jadi indungna bingah teh bingah karek mah ngadenge 3 poe deui teh didakwahan Kang dihitung dina kalender teh sapoe 2 poe 3 poe geus didakwaan penting teh geunang cicing beurang hayang yang iraha si utun teh dicabakan we utun hayu atuh maneh teh geura kubrak ka alam dunia di dunia mah rame aya motor aya mobil aya sora itu aya sora ieu maneh teh buru geura kubrak ka alam didakwaan Kang ieu geus dicak 3 poe budak teu lahir geus limbah ini ka mana akhirna ini ka mak paraji teu mabeurang geuning ari ningali dina ngaleung maka mak paraji teh kabrana sok nini teh di Ciberem tah sarua teh sarua nya teh di mana-mana eta dipariksa ka mak paraji cing ku mak paraji di kumaha pangdoakeun ieu teh budak teh can lahir wae ka alam dunia dicabak ku mak paraji dah nya dicabak dengan ku mak paraji da mak paraji mah nyabakna teh jeung doa teh Kang sholawat segala dibaca leres sholawat tibil kulub dibaca sholawat munjiat dibaca bahkan dina juz amma ge sok dibaca Kang sok maca teh surat ieu geuningannya hapunten sanes ayeuna simukuring ayeuna ngaluluconkeun dan kadang-kadang sok aya nu ngaosna teh kieu mah paraji teh bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa fa'ala rabbuka hayu sia teh muka gitu padahal naon urusanana surat alfil jeung ngalahirkeun ari alfil mah pan riwayat gajah teh tapi sok dibaca geuning kumaha paraji kana ngalahirkeun da barokahna Kang teh ieu urang kali ceuk mah paraji neng geulis isukan bageto sapoe deui bakal lahir ieu urang kali ka alam dunia geuningan Kang bener di ayeuna diteropong kumaha paraji bener sapoe deui eta geus mulai karasa didinya di ku bapakna dibawa ka mana ka bidan geus didinya hadirin rahimakumullah geus dibawa ka bidan
akhirna nu jadi indungna nek kalahirkeun dibawa ka jero bapana mah patbung milu ka jero geuningan sok di luar we bari wiridan lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe kitu wiridan teh ceuk wiridan dari maneh teh lain calon bapana ari kitu milu ka jero akhirna milu ka jero. Hadirin rahimakumullah, ceuk jadi pamajikan teh bapak doakeun sing salamet ieu budak jeung abdina sing salamet heuh didoakeun. Bapak teu milu ngaheujeun, banyak kudu milu ngaheujeun ajeurna permintaan anu jadi pamajikanana ka pamajikanna ngaheujeun bapana ge milu ngaheujeun. Indungna ngaheujeun. Bapana milu ngaluar teh koneng langsung aja ke susukan. Ceuk birang teh bau naon ieu teh. Nu pamajikanna mah can kaluar bapana mah geus kaluar teh heula. Gubrak kurang kali ke alam dunia nembe didinya zaman anu kahiji zaman lagun dauhan Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalau waktu kurang kali nembe gubrak ke alam dunia la ta'lamuna syai'a aya di mana aropa can apalna naon ka bari teu mawana naon. Sugan yang urang Ciberem di dia budak berangkat alam dunia langsung ayeuna hayang minta duit hayang jajan beli semelak aya teh encan ka can kapalna naon barangkali teh mung tibang hiji bisa ge ceurik tapi rasa mah tos dipaparin ku Allah bisa ngabedakeun amis tu asin geus bisa contohna wawalan eta oro nya dibere sabun mada embungeun ngagoak bere susu mah amis dae hiji zaman laku saur ulama di mana-mana namanya kubrak kurang kali ke alam dunia wayahna cokot kanu jadi bapana sabana dibersihan lamun Allah bapana akina lamun Allah akina dulurna lalaki tatangga dirinya sawai kadawak naon cek ulama al adanan dicepil belah katuhunan adanan kan wayahna sok sanajan bapakna tara adan wayahna dina memaksakeun adan tong ditarikeun komo dikaraspekerkeun mah ulah lalauna bisi kawas tatangga oh budak lahir ubrak alam dunia bunga pun adan teu bisa gempur tarikeun Allahu akbar Allahu samad cek bidang teh kulhu we sakalian sikitu kan adan beres di adanana komatan dicepil belah kenca nges beres ayeuna di adana terus ayeuna di komatan akhirna hadirin rahimakumullah indungna bunga bapakna bunga kusabab naon penantian yang begitu lama kurang kali alhamdulillah parantos salamet kubrak ka alam dunia dinangna dinengne geuning ku bapakna ku akina cek bapakna teh ieu budak sia kan budak sia teh deh teu wauh kan budak geuning dinangna dineng nyebutna ge pan si raja si ratu nyebutna ge raja ka raja teh geus cengekan bawangan bacem teh budak teh. Hadirin rahimakumullah nah beres dinya ayeuna di adanan di komatan teu acan kan nah kumaha saur ulama ayyuh sina ismahu namian kurang kali namian ku nami nuna nami anu sae nah kumaha nami anu sae teh saur ulama di mana-mana pamegan sunat dinamian ku jenengan Muhammad alhamdulillah antara pi bari jenengan asma Allah seueur ka ya didinya ayat 88 kan saut ulama di mana-mana badai nyanak jenengan asma Allah sunat dinamian payuna kulapan Abdul Ar-Rahman Abdurrahman Ar-Rahim Abdurrahim Ar-Razak Abdurrazak ayeuna mah geus canggih kan nganamian budak teh sok sanajan budak can lahir geuningan nama ayeuna namina geus aya 7 canggih ayeuna mah kan bari dikocok geuningannya kocok ayeuna nyieun budak ngaran budak teh dina kertas 7 asupkeun kana botol lahir budakna ayeuna lalaki eta awena geus boga ngaran 7 dikocok keluar si eta gitu. Ari kitu mah cenah kunami anu sae mah abdi mah bade nyanak dina Al-Qur'an mangga sae sok sanajan nyanak dina Al-Qur'an tapi urang kedah terang hartos kan ulah sagawaya ulah kawas ka urang ditutup
Di mana-mana ada ajengan cenah kudu ngangaranan teh alus patak dina Al-Qur'an alus barang dibuka teh Kang aya surat Al-Baqarah dingaran budak teh si Baqarah ai Baqarah naon kitu da sapi li atuh budak teh geus sapi we gitu bahkan cenah dina Quran ge aya barang dibuka teh didinya aya ngaran jahanam neraka jahanam dingaranan si budak teh si jahanam atuh ulah kitu-kitu teh ari kitu mah atuh cenah urang bahasa Arab mah sok sanajan nyanak tina bahasa Arab tapi urang kedah uninga hartosna Kang ulah jujug-jujug bahasa Arab dingaranan si budak teh si Jui punten bisa nami Jui di dieu ari Jui teh naon Jui teh tina jumun ari jumun teh lapar Kang eta budak teh beuki barang hakan we da ngaranna si Jui sok sanajan tina bahasa Arab tapi urang kedah uninga kana hartosna sabada dinamian naon ayo sina ismau sabada dinamian saur ulama di mana-mana ieu urang kali tos ayeuna 7 dinten maka tos dinamian terus naon al akikah akekahan ieu teh da saminggu teh tos langkung saur ulama sok sanajan ayeuna langkung ti saminggu komo 40 dinten maka didinya sunat akekahan bahkan saur ulama fikih nguningakeun wal aqiqatu sunnatun muakkadatun akekah teh termasuk sunat muakkad sunat muakkad kan nah kumaha ari akekah teh ari akekah teh Kang pepencitan tina hasil ngalahirkeun anak murang kali lamun pamaget sunat ayeuna ku doma 2 lamun teh mah istri sunat mencit doma teh hiji geus dipencit kumaha sodakohkeun ngabahasakeunana hadiah sodakohkeun ngan bentena lamun akekah mah dipencit geus dipencit asakan asakna sunat dibagikeun jadi ngabagikeun akekah mah sunat teh asakna Kang benten jeung kurban ari kurban mah sunat dibagikeun teh nyaeta daging atahna itu bedana teh akekah mah asakan bahkan cek ulama ngasakara teh cenah semu amis isara ieu murang kali teh meh amis budi bari dagingna sing baradag bari tulangna neuteukanana ulah laleutik ting sing baradag isara ieu murang kali teh kalau waktos licak dewasana mudah-mudahan dikiatkeun kitu isyaratna teh itu sepintas tentang masalah akekah. Tah kalau waktu lincak zaman lamun lincak deui ieu murang kali ngabadakan lincak zaman anu kadua naon zaman lahun naon lahun teh zaman lahun teh Kang zaman ukulinan di mana-mana murang kali keur zaman lahun di mana-mana dititah teh dicaram teh asa dititah keur zaman lahun keur zaman resep kulit budak teh ka kulon lompat ka kaler lompat ka wetan hese dicaramkan teh jang kade mun tengah poe tenggebak asa diingetan ngebak teh budak teh jang kade ulah hujanan bisi gering budak teh hujanan teu keur zaman kitu maka di mana-mana dicaram teh asa dititah dar budak teh hujanan pan urang mah geus salah kudu nyaram budak teh nah ari sia kala hujanan sing gering sia gering atuh budak teh ngadoakeunana gering pan geuning terus eta budak teh dibawa ka WC da hujanan ceurik eta budak teh di bedog kumacet jadi inungna ganeng sia ganeng lain kita jempling pan kalakan ditah garing tuh budak teh ganeng di WC teh geus salah dewe urang ngadidik budak teh Kang tengah peuting geuningannya diparae sungkur bukan tah sia jurig dinyalahkeun ka jurig beuting beurit kurbukan dipara teh zaman lahun nomor katilu lincak deui eta badagna murang kali bakal ngalaman zaman anu katilu zaman naon zaman tazayun naon zaman tazayun teh zaman giginingan Kang di mana-mana keur zaman tazayun keur meujeuna zaman ABG anak baru gede keur meujeuna Kang didinya lalaki ngeresep ka awewe awewe ngeresep ka lalaki keur zaman tajayun maka urang ge ngalaman da gede
di mana-mana kerja mantajayun mah hayang katingali gining we ku awewe teh lamun lalaki, lamun awewe hayang katingali gining ku lamun awewe hayang katingali gining ku lalaki. Kerja mantajayun maka kamana-mana ge mawa kaca ditingali awewe eta ngaca ya 10 kali mah meureun di WC ngaca, keluar di WC ke kamar ngaca deui, keluar ti imah kana jendela ngaca deui. Eta rek ka sakola ngaca teh aya 11 kali misalkan teh. Rek naik motor kana spion ngaca deui, turun dina motor geus ngaca deui, asup ka sakola nya. Pas di sakola geus muka deui, geus ngaca deui. Keur zamana ka zaman tazayun. Nomor kaopat ngalaman deui zaman anu nomor kaopat zaman takasur. Naon zaman takasur teh zaman dereujeungan. Nu tadina sorangan bakal jadi duaan, nu tadina duaan bakal jadi tiluan. Kunaon akdun nikah ku secara akad pertikahan. Keur zaman takasur maka keur zaman kumpulan anu tadina teu butuh ge kadang-kadang butuh dikumpulkeun sok we karasanya. Mutarina teu butuh senok kumpulkeun senok, mutarina teu butuh garpu kumpulkeun garpu, mutarina teu butuh gelas kumpulkeun gelas. Naon sababna? Keur zamanna zaman takasur terakhir. Tuh bunga kan yang terakhir teh pengajian teh. Sok tareugreug geuting. Terakhir kan manusia hidup pengalaman di alam dunia lamun panjang umurna bakal ngalaman zaman tahajud. Naon zaman tahajud? Keprihatinan kang sok ya bakal sadayana ge bakal ngalaman zaman prihatin. Naon zaman prihatin teh kahanya kalah lamun ahli ibadah eta keur masa muda dan dicak zaman kolot anu diomongkeun teh masalah ibadah prihatin kahanya kalah hanya kalah baheula mah keur pangon masih keneh jengras, pangreunge masih keneh pengras, paningali masih keneh pengras, tanaga masih keneh kuat. Salat duha ge kuat 8 rakaat, ayeuna mah hayang 2 rakaat ge hese hanya ka teu tiba heula teu. Kumaha lamun kula tukang ahli barang hakan, anu diomongkeun teh kadahar teh. Baheula ngajagung dahar jagung 2 ge kuat, ayeuna mah diham-ham we jeung dikolomohan. Barang hakan diomongkeun teh. Geus kolot ge sadayana bakal ngalaman zaman keprihatinan kan. Nu tadina panon geus ningali na ayeuna pengras. Ayeuna mah geus lurang longlong. Ayeuna panglengkah nu tadina bisa lumpat, ayeuna mah hese hanya teu digunakeun kana ibadah. Sadayana bakal ngalaman ayeuna zaman tahajud. Geus kolot bah geuningan loba panyakit B pan geuningannya. Naon penyakit B teh? Boson hayang kitu teh. Beser geuning hayang ngumpul wae. Paningali teh naon? Bolor geuningannya. Pangrungu geus bonge kan ditanya ku incu lagi geuningan tanya ka ditu ngajawab ka pilua geuningannya. Nini geus salat ca geus kan eueuh deungeuna. Jawab salat kan eueuh deungeuna kan. Zaman prihatin kan. Tah sabab kitu dawuhan Kangjeng Rasul sababaka qabla hiromika alam kauntungan mampang beungkeun kurang keur ngora samemeh tiba kapolota. 5 hiji zaman laun 2 وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاء